di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu. Si nanyakeun ka di lembur, aya nanyakeun, "Nang tadi ngaji?" "Ngaji." "Bulan aja bira?" "Oh." "Mun babacaan naon?" "Kulhu." "Sabaraha?" 200.000. Mamang endek, urusan aing tah mah. La ilaha illallah. Kabawa abah teu iman untung pisan lamun urang maot iman Islam kabawa. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artina maot imanna kabawa surga. Komo bari jelas maca la ilaha illallah. Geus kitu urang nu paling peuheur di jero kubur. Amal urang ngajogrog kadeuleu engke mah mun bagus atuh kasep segit, mun goreng atuh goreng nya baunya itu. Eta inggis dibentuk-bentukeun di kuburan ieu saha nyana gagali bedan bae deui teu daek indi teu urang guguli bedan. Sia ieu ditantu ka ditu jejorek moal sebab kula mah maneh. Ih siapa kula maneh ih sagedeung deui malaikat pun karena nakir bakal nanya mau modem. Aduh tekebal bener malaikat munkar nakir nanya teu bisa cara sakola SD dihafalkeun heula ti kuari teu bisa. Pertanyaan apa kangjeng Nabi geus gabejaan man rabbuka saha pangeran anjeun wa man nabiyuka saha nabi anjeun wa ma kiblatuka kamana kiblat waman ikhwanuka sahabatu wama imamuka saha imam waman kiblatuka waman ikhwanuka eta apalkeun ti kuari wal bisa sebab nu ngajawabna amal urang. Lamun bisa dijawab ti kuari mah dihafalkeun ya di WA atuh malaikat. Inilah jawabannya. Teu beres. Cek malaikat di podem meh paes ya kuai. Ya Allah ya Karim sigarana. Teh ieu urang nu mandag gaju karumpul di dieu geta roh urang hayang supaya terbuka. Coba hayang nempo ka alam nu pibakaleun urang, hayang nempo urang kumaha hate. Mentak kajenting sararibuk ge di imah lah urang nutup bae warung urang ngaji neng yuk ayu panurut neng atuh jemang tilok anu balanja ieu warung urang mah sepi bae ning ngaji azan laka 2 minggu deui ge warung urang mah bangkrut atuh nurut nyadege ngaji aja bangkrut aduh daripada ajunya ngalamun mending ngaji ngan ngaji nage nanyakeun bae sia warung ngawarung maju kumaha atuh aing mah make manajemen kumaha sia manajemen atuh ngaji ge nya mah menanyakeun ngawarung bae oh eta oh salah sih
babagi di akhirat sabaraha persen mulusna, sabaraha persen panyakit tuh. Nailah orang kuari aya di akhir bulan Jumadil akhir insyaallah jatuh pada tanggal Rajab. Di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun. Lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi gabejaan syahrullah, bulan Allah. Mantap Kangjeng diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah tamah. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut, anu capang da tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegur. Ti Cianjur hayam pelung, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasih hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh-oleh, lamun ti Bali goyang Bali. Taye oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah. Tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencanana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sia mah sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokuskeun mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak hayang dipaca pake maca kulhu coba hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gablein kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba hayang pake maca kulhu hayang nyaho coba hayang. Menang 2 jam teh ngahep-hep. Cak pamajikan abah sieu sora-sorana. Coba deuleu oregana. Teu daya teu upaya. Ditanya, "Pak kunaon?" "Apa kulu?" Teu beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngaragaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang digawe teh ngaragaji. Bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan. Eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae. Useubeuna.
emang tukang ragaji sebeunang tanyakeun ka ditu tukang ragaji teh maksudna tilok sebeu-sebeu tadi ka luhur tadi ka handap tadi ka luhur tadi ka handap lain daharna ngaragajina sebeu-sebeu santa kolot tapi lamun deuk ibadah beda deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh digawe kudu seubeuh beuteuh deuk ibadah ulah seubeuh beuteuh sebab cek Imam Ghazali deuk digawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak tapi atuh awakna kudu dikuatan tapi deuk ibadah rohani ruh geus ruh batu ulah disebeuhan beuteungna ruh deuk berangkat lamun awak deuk dipake ibadah roh nu maen awakna dikencengan deuleugeun nu mingguan bae contona anu dudukna 2 piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleu jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu si nanyakeun ka di lembur aya nanyakeun nang tadi ngaji bulan Rajab bira mun babacaan naon kulhu sabaraha 200.000 mamang endek urusan aing tah mah sia nanya ka aing sia malaikat dek nyatetan aing padahal moal teh sebenarnya mah ngomong mah ngeunaheun segala malaikat segala naon lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga tanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mundek saetik turun tina sebulan 27 poe Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung biasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekad aing eta karek hebat nekad eta dongkos kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil namun teh 27, 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 hiji namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai jai mah bisnis ngalar ngidul 3 sia 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah geus sapoe bae rebo bae geus
aduh cedek sampai ge asa teu datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem gitu. Teu kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena moal puasa bae buru. Aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kangjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kangjeng Nabi? Masya Allah. Rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kangjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat dipeting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa aja ti kuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7 cek ada puasa teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran baenyana puasa tah ulah tak eta budang jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat dirinya apa masalah. Mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah. Niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi. Asal encan ngadahar naon. Encan ngadahar naon bisa di diata. Kumaha mun poe jam 7 ngawuduk, tes ngawuduk ngupat, aju ngopi segelas ngerokok. Karang inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman ya puasa geus bohong puasa geus jebeg teu bisa syarat can ngadaharna naon can minum nah ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjarana geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh majakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan orang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah. Lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nungis kolot buah datang buah mual ka Rajab hareup bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mah Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tideuleun lain deui Quran udah nggak kebaca kayaknya kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade dasar kaca teu kabaca teu deui
heran ini awal mah keur make kaca ge kaca dibuka. Kaca dibuka tolol bae eta kan. Masya Allah aya kos kitu eta je lupa eta. Nah, iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir. Sigana urang nu nambahan umur teh nambah. Padahal ti jatah mah urang ngurang. Namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal 1 tahun deui. Lamun umur urang 60 tahun ti Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan. Berarti sabulan deui. 59 tahun 11 bulan. Namun pas Rajab bakal ngapae? Parebo umurna 60. Kuari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe. Jadi berarti pas Rajab. Geus geran leuan kuburan. Ayo silaturahmian babaturan. Ampura. Emang enak aja. Payah sana ini Rajab. Gitulah urusan payah teu dihayang-hayang teu bisa, diembung-embung teu bisa. Nu penting nama urang maot husnul khotimah. Mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah. Kula masuk ngabayang-bayang deui lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wates wangana masyaallah. Terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir, bawas maot musyrik, murtad, munafik, naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaga ning gitu. Tapi lamun murtad, musyrik, kafir, munafik, naudzubillah min dzalik, geus dikuncian lawang neraka. Nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba, masyaallah bantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah. Umal mantap sholat tilu membaca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar. Gitulah ditahan Kangjeng Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku nagara disidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban. Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid, keluarga Khalid ngampura. Kan bisa dua jalan kamari ge, bisa langsung paeh-paehan deui, bisa dihampura dengan bayar dia. Geus satu keluarga korban guari mangampura. Bila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atau wajib ngaluarkeun harta. Kisosna wasaqotol kisos. Bunuh
Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yuqallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al had geus lamun urusanana kisos bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat tapi lamun had teu bisa mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kudu dihad itu teu bisa pakai dibayar ku harta diat teu bisa mantak wayuk lalu hadan dihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP. Baik bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul. Lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh mangga sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong. Anu dilaluhur nah make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal gitu bae acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an tegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana ya urang mah teu atuh korupsi teu mayan teu atuh indah oi urang mah Masya Allah indah wa inawan wallahu alam nu bantak embung make hukum Al-Quran negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deh sieun urang rakyat teu sieun teu aja make hukum Quran non indah aja dan teu bake hukum Al-Quran atuh sabodoh ja ente-ente nu ngalaksanakeun kejana di akhirat iya tuh di akhirat nyana teu aing mah kasalorga kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun amat iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh kos gitu bae. Tah, mantak sing hararade hirup salamet ke diri urang. Eueuh nu nyaah ka diri urang iwal ti urang. Kunaon ai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teu ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam. Pacira iraha lolonjan aya eta jadi lurah. Teu keur lolonja ka jahanam. Jadi camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 batama lain KM nu boga jahanam ieu maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati si gade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwal ti urang tuh, Masya Allah. Ah, geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tuh lana. Dilaksanakeun teh tuh nyaho-nyaho heula. Polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarented-rented. Ya kos kitu cenah hukum Quran. Kok lain lagi sama hukum priwit, lain lagi. Hukum priwit. Kenanya raraho nyana deris bae ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih. Oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu. Oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro jang mayar polisi nyajanana ge heseun. Nah, ieu mah do sugih ieu tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu. Malah mental langsung minta uang saya. Ini kesalahannya enggak ada salah, tapi minta aja.
Iya tuh bagaimana? Enggak bagaimana. Aduh, Masya Allah, polisi bang pakai sumpahan masyarakat. Sial aja secenaya polisi. Memeh lagi ke sial aja saya polisi. Punya nanu sial. STNK temawa daun temawa saya yang lempang di jalan. Tapi tetapnya polisi sial ke polisi. Aduh, aing be aku polisi. Kayak aing mau teluh lah yang polisi. Padahal polisi orang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese. Polisi lamun niat ibadah gede ganjaran. Gede jasa sama ganjaran geus lillahi ta'ala nya. Macet geus teu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung. Kecuali kadeuleu bangsa 100.000. Nah ini boleh. Sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe. Jadi pemerintah niat ngararapih mah atuh gede ganjaran. Itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaran. Cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imaqatul adza fi thariq non micen penyakit di jalan gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran. Paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke maduh cucuk di jalan aduh dicucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede. Oli di jalan ieu oli kumaha lamun naik motor ke tipolese dikumbah dipel gojana. Wawancara orang Batak, waduh, malah jalan di Pakuan. Orangnya ada boga bengkel di ditu. Sial teh Batak. Atuh, sakumaha nu ngabesan ban, barang retus bae oreng nang nyana. Masyaallah, kadzaliman bos karar itu. Dasar Batak. Saware tapi aya mun teu kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi mustaqalin maka alat berat eta poila bimi kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana au biqati udin ada ngabunuh megatkeun anggawa tasarua poila bimi wari orang dedengian teh masyaallah gari ngabunuh tegas pugu aya make belati make golok mah wari mah ngabunuh dicacagan diasupkeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iya lamun ngabunuh seperti eta lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Ini akhir zaman orang dedengan pembunuhan Masya Allah ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya karim HP Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosielah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamaya urang anu boga negara nu nyicingan negara nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha. Tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda. Maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila. Tapi hasil istikharah
sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan tah. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara, lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk lama ayalah pendidikan Pancasila. Ayalah budak sekolah ge Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila ya sabaraha 7 gitu. Nararaco kieu anak aing apa guruna sih? Jadi 7 kieu. Tah, jadi bae lawapan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Oh, bilik-bilik di kapur, Masya Allah. Karasa dek 17 Agustus. Dangdur dupang gedena diiring ke lapangan. Jang camat. Dagde. Hui dupang gede kira di kontes-kontes. Eta teh naon? Rasa bersyukur, mensyukuri kemerdekaan. Gila kan? Karasa. Malah datang kaya anu naik sepeda ti peuting teu bisa ngagoes tangkal kadongdong di kapur pajar pocong. digoes gagubrag di dieu. Bacaan ku nyan mitik Fatihah, palak binas datang ka ayat kursi. Sial da pocong. Teu daek idit-idit. Ngoser datangnya dicekel horeng lain pocong tanggal kadong-dong itu paingan ayat kursi temempan tanggal kadong-dong di ayat kursian. Jadi duboragan lo kos gitu kalakuan sorangan horenganan tanggal kadong-dong nage nang nyana motongan nang nyana ngapur pohon kita bagala kos gitu. Paribat teh jauh Agustus teh jauh kegiatan selagi kajian ge sepentingna orang tentrem ibadah kagus jalan aya aturan-aturan hukum. Walau jara zain ngabacoki Khalid hai he kurut bacokanna nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos sebab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka anu motong bitaubatihi kutobatna qoblal qudrati alah memeh kawasa sikotina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tenyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim gubodoh kemudian teu sama sekali lamun ngabunuh kudu dibunuh di teu nyaho kudu disalib teu nyaho potong kudu dipotong di teu nyaho begitu manehna tulag telog ka pengajian orang ngabunuh-bunuh deui motong potong deui masyaallah tobat jaga di dieu setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa
pajar kasab bae teh mah kitu teh horeng dosa kuari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadina teh nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener la ba'daha tapi lamun sabada kudrat mah teh jana nyahoun bahwa ngabunuh-bunuh deui ajunya na ngomong kitu bahwanya teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetap bunuh deui bae potong-potong deui bae kuari informasi anu tertunda urusan syariat bahkan guari mah ilmu-ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya guari mah segala rupa eueuh nu tinggalin urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya eueuh nu teu nyaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya haul akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia lah diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae ziarah rese keren dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nyana hese aya duit dicokot aya nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul kuari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala anti usoli seganti naon emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal bapak parahannya na tetap golok sia ku aing mabur sia ka ditu awa aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos itu orang Banten mah kos gitu salat bener badak timbul organisasi di Banten malah aya organisasi di Banten nu aya ge jaran teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham kos kumaha organisasi mantak teu nyaho nyana sabenerna dijadikeun dewan suro tapi teu nyaho aing emang aing naon ieu jakeuna teh heuy sia suro suro naon goblok teu coba teu nyaho geus kan mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus gitu hese urang Banten bermunculan di Indonesia lain lalagan teh bae senanya bae ka kiai di anu aya eta tah aya pendidikan tafsir cekiana teh eta kumaha bagus henteu atuh ai guruna teh jelas ba ulah lamun cak kiai ulah mah dibeuleuh bae ku sia mah di bulan beuleuh bae tereh jasa di urang Masya Allah eta kobok kiai dalam nitah belum dan sekilang sakitu bae ge haju bae ngamuk bae kemarin lamun diajakan demo kula kabehan sapasar kemis rungkat kabeh demo kabeh ka Jakarta geus urang cicingan ta istana ku urang kabeh sakitu ge diulah tetep bae marolos nah gitulah di Banten mah ku teu paham nanya bae ka hajat-hajat nanya
Di wetan mana aya di wetan dek hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik dek hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya we kieu dek hajat muncak kieu ulah atuh di zaman teu teh poe anu geus teu naon hujan los udah kulon mah kos karari itu calon lurah geus nanya ka kiai cak kiaina kaluarna keur jam 3 nurut aja teu menang jalan hareup jalan tukang sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ka panggung ieu kopeana palang gede palang tungtung nama kurubusan ongko kopeah malang ongko menang teu kalau jadi takeun Banten rame sebenarnya. Masya Allah. Malaya di negara batur kos di urang Malaya. Malaya mantap kurang ambil kayak ini sih orang begini amat sebenarnya. Orang apa bukan sih? Wala tasqutu sayrul hudud ya biladar tegugur sakabehan. Bihagu sebab tobat aito naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa paslun wallahu a'lam